puasa. Udah putih mana duit tanggung amat. Betuin lah, lumayan kan baik kopi daripada terbuka-buka aja. Yang jadi duit 2000 udah kopi mah mual jadi. Waduh, ya, wai mudah beakun, eta kopi mah mudim. Kakak, kabur. Nah, tak budak. Kopi aing gitu tadi dibiarkan dia ke budak. Kamana yuk? Usah yuk, kamana bae? Balik ke kami. Kemana yang kue yuk? Maju muter, mundur muter. Oh ya juga, yang marieur. Kana rukun Islam, lieur kunaon? Eta rukun Islam. Ari cek bapak aing mah aya genep, ari cek mama aing aya 5. Nu mana nya? Nu bener. Atuh nu bener mah aya 7. Ih, mana deui loba amat. Emang rukun Islam nu kalima naon? Amun teu salah mah munggah haji. Terus maneh amun geus munggah haji mal balik deui kitu. Atuh balik deui lah. Maknya arek diri tu bae. Tah berarti rukun Islam eta aya beraha. Aya genep. Naon? Pan tadi balik deui. Salah. Pan salah. Pan cek aing ge. Tadi aya 7. Aduh, rieur amat aing. Atuh teu kudu rieur-rieur. Maksudna yang bener mah aya 7. Kan aya 7. Atuh naik kapal lah anu ka 7-na. Nya maneh arek lumpang. Oh sih, tapi aing rieur ya. Rieur kunaon? Rieur bae. Cobalah aing nek nanya ka Mang Muslim. Oh, tanya baik karena Mang Muslim ka ditu. Pasti cak Mang Muslim ge aya 7. Aing sieun amat ya nanya na. Sieun kunaon? Gara-gara kamari teh ngabe akun kopi Mang Muslim. Wal naon? Sieun aing mah. Sieun kunaon? Manta Mang Muslim arek ngegel. Lain kitu. Geus moal naon percaya kana aing. Oke, aing teu kaju heula ya. Allahumma bariklana firajama wa samana wa balighna Ramadan. Suarana. Naon? Ampuranya Mang, kamari. Hampura kunaon? Oh, ngabiakeun kopi mamang teh nya kamari. Muhun Mang, teu sengaja Mang. Ampuranya Mang, kamari haus jasa Mang. Bukan kami mah. Lain kopi Mamang, ampuranya Mang. Muhun teu naon. Aya naon kitu? Tuh sih. Oh, suganta aya naon bae. Oh Mang, kami arek nanya. Nanya naon? Rukun Islam aya berapa Mang? Soalnya kami rieur. Cek bapak kami aya genep. Cek mama kami aya 5. Terus deui, cek si Aska aya 7. Nu mana sih? Nu bener rieur kami mah. Nu bener mah ada 8, Ceng. Nu bener bae Mang. Oh, bener. Emang rukun Islam nu kalima cek mama Ipai naon? Munggah haji. Terus nu kagenep cek bapak Ipai naon? Balik deui.
Terus anu cek si Aska nu ka-7 naon? Naik kapal. Tah, nu bener mah aya 8. Kan gitu nu ke-8 nak. Atuh turun lah, maknya rek di jero kapal bae.